sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Oh, kabeh oge bersih. Seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Anu teu dipelak Gedena teh meuni leuwih. bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngeleuwihan nu dipelak. Oh, eta teh. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. Sing cager bener. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak, mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh.